Jejer udah siap nih, siap mancing nih. Cari umpan di mana ya? Alat cacingnya ya. Bu, ending ke Sabtunya. Nya nyanak rapot ya. Penjadwal pengambilan rapot. Nya tadi mah izin ke sekolah tebdakna bager. Jeung taya kamu maya. Ari abi mah cacan punah teh ning biasa can lunas kumahanya eta moal naon kitu ka sakolana. Ai mah gerak kieu eta jeung awak sabeula nya jeung can ngurus. Awak sabola kitu gede Heeh, kitu. peribahasa awak sabeula we nu ngurus Oh, gitu. atuh buka salaki we awak sabola. Bahkan bae wae tuh ngomong gitu mah tenang. Kayak bakal boga. Amin. Jadi gembleng mun boga. Amin. Ada ya tuh, Bu. Sok Nya jadi teh tanya ka sabola budak. kemahnya ari nangan deui mah. Tanya ka budak. Sabelah jadi komplit. Eta abi wa di panampilan percaya diri keneh da. Aya keneh. Sombong. Loba be nu hayang. Sok gulis. Henteu iya mah teu ditarima we, da sok tanya ka budak tapi mah nangan we loba duit tadi mah. Percaya atuh eta euceum mah teu daun wedakna ge 5 lapis. Ceu naon hubunganana bedak 5 lapis jeung mayar ka sakola. Apa wali kelas sansan mah lalaki suan babohon ka abi ganteng atuh loba duit. Kepedean. Mana dae kitu mah ganteng ieu kana buaya darat. Sakitu geus depat teh ciga munding dongkol. Geus ah, besok jadi pas saya wae. Tah, ieu pasti loba cacingna ieu. Di dieu ala cacingna. Mang, kamu lagi apa? Teh ieu biasa we ngalat cacing keur mancing. Ada lalaki terus tunyungnya ngalak cacing terus keur mancing. Semau gue dong. Sok atuh Ira bade ka sakola teh Senin wae. Ayo, ira hauge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana cek kali? Sidik abi teh bari ka sakolah ieu teh nyanak rapot murang kali. Ya, dia oge ngan abis dasan lunas SPP na kumaha tah. Abi mau kom budakna bager jadi isin eta na artos can aya Ayos, di. Bu, sumping mah sumping wae. Da mana naonnya? Mana? Aya kebijaksanaan pangintennya ke Nuhun, sakola ayo ge. we sasarangan we urang nyaos secara baik-baik lah ka guru Iraha tuh tah ka sekolah. Ayo, Tamada we nya mun ieu Bade namanya bade tidak diambil kasar. Senin Ibu. Nya dinya Biasa mah tamada loba biasana duit. Senin tapi lamun tiasa mah bali ayeuna lima. Ada loba duit oge atuh da lenjang SPP hungkulnya urang teh loba kebutuhan Nya teh. sih mah tapi sok ngadek wae ka abi tes ieu mah. Saledek panginten mah muji, tapi mujina ti pengkat. Ya, pan balik kelas teh pameget. Ai, Ieu sansan. wae. Cugana yang ka abi abdi teu mayar abi gitu. Nah, nya ieu teh rek ngajual anu bedak teh 5 lapis meureun ka guru. Nah, Teu sapa da ceu eta teh. Jeung mama wedak teh. Ya dia cenah kecantikan abi teh cenah biar guru teh cenah tertarik. Eta teh atuh ngajual bedak 5 lapis. Nah, oi, teh sumpar sampur ngalat cacing teh. Naon tadi ka imah eueuh disampeur. Ka mana heula tadi atuh? Oh, biasa we dititah heula ku kolot. Loba euy cacingna. Oh, ieu keneangan we yeuh. Itu beh di itu atuh. Beh di itu. Sok atuh turun bantuan. Oh iya, hanya urang geus kieu geus kasep. di dinya mah. Heuh sok we eta lah. Turun bantuan, urang museu bebarengan. Heuh ngalawe heula eta urang. Ame loba cacingna gancang bantuan metere yeuh. Beurang teuing yeuh. Heuh siap sok. Aku ada di mana ya ini? Masa aya nu ceurik di mana ya? Mak. Aya naon nyai? Kolot keur sare teh ngaganggu wae. Mak, asa aya nu ngadenge anu ceurik. Ya, nyai. Anu ceurik di mana? Da mama ti tadi ge teu ngadenge.
Nya mamu mau ngadenge da mamu keres hare. Tah mak dengekeun gila. Anu ceurik. Heeh, sahanya. Ya yuk orang tayang yuk bisa dipipir. Aku ada di mana nih? Aku ada di mana ya ini? Aku kesasar. Mak, ari itu naon? Mana ya ini? Teuing Nyai itu teh naonnya? Aku takut. Neng, ari neng teh saha kunaon ceurik di dieu? Aku teh lagi duduk di pohon kelapa, kelapanya jatuh, ningan kepala aku. Terus aku teh pas bangun teh lagi di mana? Aku teh kesasar. Kenapa bisa begitu? Aku teh lagi nih di pohon kelapa, lagi mikirin buat setoran Bang Emok. Sialnya ketiban pohon kelapa aku teh, Bu. Kenapa kamu teh bentuk teh begitu? Manusia apa setan? Aku teh ikan mermaid, keturunan ikan gabus sama bangkong korodok. Palingan kamu teh totol-totol, ari ti dua bentuk mah. Oh iya sia budak teh anu ngabalaan balong teh. Bagaimana aku ini, Ibu? Bentuk aku jadi begini. Jadi tetap Ayo tuh mah orang bawa ke rumah yuk. Jadi tetap begini, Ibu, bentuk karunya aku. Nyai orang bawa we yuk ka imah. Keur bae geus ka imah mah urang urus we lah. Sugan aya milikna nya. Nya. Kamana sansanya budak tempon bagi lapor budak teh budak teh ngejengkelkeun ka kolot aduh karunya-nyaeun teh kolot. Budak teh kumaha nya ka mana teh budak? Sia kasebelan kolot neangan ngap ngejengkelkeun pisan ka kolot teh. Teh karunya-nyaeun. Kunaon aya di dinya? Nan ari emak teh pupugu jojo nyarekan abi karek datang. Yeuh, kolot mah ka sakola nyokot lapor teh dibikeun, nah bayarkeun. Dikemanakeun duitna? Hah? SPP? Mak, poho abi teh. Poho naon ai maneh? Abi teh salah asup, sugan teh ka sakola, lepek teh ka salon, abi teh jadi we kieu. Tuh, Mak, geulis teu. Si kasebelah jeung bedegong aduh bener-bener Mami, aku pengen maam. Cepet dong, udah lapar nih. Mami. Mami, cepet Mi. Pengen maam nih, Mi. Pengen makan apa tuh Memet? Mami, aku mah bukan Memet, mermaid. Panggil coba, mermaid. Iya, Mermaid. Maaf, Mami teh salah ngomong. Iya, lain kali panggil aku mermaid, bukan Memet ya, Mi. Iya. Mak, aya beja mermaid teh bisa jadi jelema, tapi kan bisa. Di mana, Nyai? Ayo atuh orang teangan, orang bawa ngere jadi jelema, emak era ku batur. Ya, aku mau jadi manusia biar punya kaki, bisa berjalan kayak emak, kayak ini. Iya nanti sebentar lagi ya. Ya, Orang aku cari bawa ya, orang aku bisa mau, ya. pokoknya Iya. aku mau jadi Iya, manusia, mau, pokoknya iya, mau iya, ya, mau, ya. iya. Mau Nanti ya, dibawa Nyainya, orang bawanya. ya pokoknya karunya. Mi, aku bawa ya Mau, Mi ke sana iya, ya Mi. Iya, Aku mau bisa jalan kayak Iya, kalian iya, ya. Aku sebentar lagi bisa berjalan kayak emak, bisa jalan-jalan ke mall. Asik. Aku bisa. Salam. Aya naon Nyai? Iya nu ngubaran teh mermaid teh yang jadi jelema teh ieu nu ngubaran teh. Nah bisa itu ece ngubaran budak. Nimu budak abi teh. Sidinya tapi sisi walungan tapi supuna teh juga tahu. Ikannya Iya, orang sok. ikhtiar. Sok pangubarankeun. Alhamdulillah si Memet teh jadi jelema. Hore, aku jadi manusia. Aya nama ngaran tong Memetnya Meti. Kela. Ieu bakal aya pantrangan nana.
Lamun ningali eupan lauk tong wani-wani hayang ngadahar deui eupan lauk bakal jadi mermaid deui. Mohon emak, terima kasih banyak. Aku sudah jadi manusia. Nah, geus ngadenge acan. Aya bejana eta di Teu Mah Popong aya awewe geulis cenah euy. Nggak tahu tuh. Saya nggak pernah dengar tuh. Wah, didinya mah kurang update. Aya awewe geulis. Aku jadi penasaran. Hayang mau lihat ya nih. Ah, cuma tuh kau ngadenge awewe. Hayang we. Ih, rete, aya bejana. Aya awe geulis di lumur urang tapi tidak datang teu nyaho ti mana cenah. Atuh udah dipertanyakan eta mah nya ujug-ujug muncul we jelema. Enggak bege heran di booming di umur urang teh. Penasaran kumaha geulisna eta. Nya mending urang eleh kunung anyar. Arab raunan ya, Cek. Nya lantang kieu ngomong ke naon eta? Cidanya urang Ya, kumaha rapot tadi mah lieur sangsat aduh. Lieur kumaha nya abi? Acan ken. Can, kumaha nya eta budak ngalieurkeun ka kolot. Cing tulungan atuh. Ha atuh pepatahan amun keur di imah teh. Nya aduh bau kiriwil-kiriwil abi. Teu eta meureun anak pang. Gusti eta teh nyaho anak gaul. eta duit lain dipake ka mayar eta aspek ka kiriwil-kiriwil kitu. Aduh, Sakali mah jebrot budak mah kudu aya warahan. sieun. Ngomong-ngomong aya awewe cenah di Apa cenah butuh udah Benar apa teh mah? teu apa abi mah. Ngadenge mah kasaingan mah nya kasaingan kudu anyar ah teuy. Butuh cak gelis. Awewe di mana ieu teh? Eta mah anu di Cipopong cenah. Bawana teh jeung si Memet. Hayang apal eta awewe geus ayana ti mana? Cing, tidak Tunggu da bete nya teh. Ya sok lah. Pugoy jeung awewe dugulis urang asa kasaingan. Urang nyieun we. Urang teh jeung eupan sing loba ngeunah-ngeunah. Anu pidang keureut. Naon we lah buatan sing ngeunah sing loba. Pergi nguseup. Pergi nguseup. Parabna pidang lauk mending ke si udog di imah abi. Dengekeun ari hayang nyaho eta ti mana asalna awewe geulis. Permisi ibu-ibu. Ya. Nah, itu awewe. Awewe. Preview. 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 Istighfar. Cukup nempo ningali awewe. Lupa saya kepikiran. Misi. Ayo dah tong baca tanya. Mek teu bergong. Ibu, tingali. Ieu saen teu? Upan kamu. Ieu naon ieu na? Upan kamu eta teh gini cek. Nya naon wae anu halus Anu halus ieu teh halus. di dahar. Bau tuh. Henteu. Sengit mah halus mah sengit. Enak bu, habis langsung ieu gerak. Jadi merek dia gerak. Tuh, halus ieu tingali. Halus. Halus berapa Nyali mah apaan? Nih, kerjanya eupan. Pokona mah geus halus. Halus kayak tingali. Coba anu teh bereng. Hai cantik, sini cantik. Ini ada makan lo. Nih horerea mah iku kasaegan kudu kieu. Hah? Eupan.
jadi mermaid lagi. Kela, mak, ari ieu teh mermaid limba.